Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak guru anu ku abdi dipika hormat sareng sadaya rerencangan anu ku abdi dipika cinta. Langkung ti payun, hayu urang panjatkeun puji sareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu mana tos masihan hidayah sareng inayahna ka urang sadaya janten urang sadaya tiasa kempel dina ieu acara dina kaayaan sahat walafiat. Dina waktu ieu abdi bade nerangkeun tentang ngajaga kesehatan. Nyaeta kumaha ngajaga diri dina hirup anu bersih sarta pola pikir anu sehat. Ngajaga kesehatan diri teh anu paling mimiti. Kusabab urang sadaya tiasa kasarang penyakit. Lantaran kitu, hayu urang ngajaga kesehatan diri urang ku cara istirahat anu cukup, olahraga, tuang kadaharan anu ngandung opat sehat 5 sampurna, sareng ngajaga kebersihan diri sareng lingkungan sakitar. Ngajaga kesehatan diri oge penting lantaran lamun hirup urang bersih, urang mah gampang kasarang penyakit. Sareng ayeuna aya wabah COVID-19. Urang teh kedah ngajaga diri urang bener-bener ku cara sering ngawasuh panangan ku sabun santos nyepengan barang, ngagunakeun masker lamun bade mamangkatan, sareng ulah waka datang ka tempat anu rame supaya urang sadaya kahindar ti penyakit COVID-19. Selain ngajaga kebersihan diri, urang oge kedah ngajaga kebersihan lingkungan sakitar, di antarana mican runtah kana tempatna. Kumargi itu urang sadaya kedah ningkatkeun pola pikir anu sehat sarta mika cinta kebersihan. Cekap sakituan kapihatur, punten bilih aya basa anu merenah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.